Cil uing kaul bae teu dibayar ge. Cil uing kaul Bae teu dibayar ge. bae dibayar ge. Nah, si mah bayaran bae dibayar ge. Lagu naon? Iya. Kemar apalin aing dia betes Coba dia bet. nah kemana ya Bek naon atuh geus kolot mah ku aing dicecak sia nya. mana ngomong naon dia obat pisan bete zaman bodor Ulah geus teu zaman main pakai batu ali geus teu zaman main gebet anu ka dieu. eta Udah ngering sia teh. Di alisan pang hampir sabulan sia namru. aing iya hulu teh di asuransi ku dia coba make batu ali aku daripada di tengah hulu dari ketalung sia minta diperkosa lain Aduh setek kamar ngoroyo keneh juga gitu. maksakeun goblok hanyir-hanyir ge ya arek perkosa tarang Nyarios teh make wiwaha sia teh. awak ke wajah mana kulit hideung cakeut poe goblok anjing ya kulit eta teh apa Beungeut aing dianggap kerese. kerese Nyebut hideung teh hitam. hitam Tanyakan ke ibu-ibu mending kehitaman mending keputihan. mending kehitaman keputihan mah teh Kita geus ngalaman wae. Sok sapala penonton. ikan hiu makan enten Artina I love you panganten kebrok kamu penganten. ikan hiu makan lembu Artina I love you ibu-ibu tepuk tangan lo rumah ibu-ibu. ikan hiu makan opat I love you anak-anak Bener. Terus ikan hiu makan kotak amal naon wah Artina? di paoknya masih jangan anget aku digoblok bangsat loba Anu nyambung kata-katana. kepada aku Ikan hiu di atas kotak. artinya I love you nu botak. Ini nyambung sege. Kata-kata kudu bener. Ikan hiu makan tihang. artinya I love you nu pohon. ikan hiu makan kerese Naon Artina? aisyah tak kedek hidung Mag mana sia teh. halus mana yang sudah Itu ngarap atuh sok. bicara rokoknya Tunggu lagi tuh. Ada resenya. ayo Asli ya lagi. si anjing ngabalodor aisyah dia teh ngabodor aya lagu cicak si anjing geus rupa-rupa Bebas yang ngomong gitu juga anu kawan wae. naon si yang belut teh aing Dengan yang gelut, nah saya teh hares atuh ka panggung teh. kebaik aisyah teh dalin mana Ah, ngajak gelut mana? bener aing mah bener Wah, ini ka aing. tuh ya malah mau digas leuwih ngagas jadi aing sieun Sok ngomong. ngomong we sorangan Sia gelo. Rek ngajar dor apa mau aing rek kubur ngajerok mah. kan bae lain mana si anjing ngalawan mau gitu teh ingat boleh sekarang Sok aing mah ngomong. Ieu. Heeh. ya teh kan bodor kecilan wongkul Sok ngomong. boleh make pola asal tik mah terus ngabodor anjing ah era saya Sok mana ngomong heula atuh. jualan ku para seniman kita mah kaning loba grup itu sukanya mun alus mah dipake goblok Dipake naon? ku grup Dipake kekeset. Pare. ya pan ieu geus dihare Sok ngomong. ngomong we maneh Ini mau ngomong. moal aing mah Dedi heula. ate Dan sia. sia kelok goblok Hayang ribut. ya aing mah kumaha dibawaan Benar. bener Wah, ini ka aing. henteu atuh le sia man ngagas wae ah Sok mana ngomong atuh. maneh nu ngomong Si mana hayang kumaha ieu jeung urang? ya urang mah kumaha dibawaan Cuma urang ngomong mana cicing atuh. sok maneh cici Oh, ngajak dong, ayo lah ngomong. aing heuh anu ngomong atuh Gusti Agung. Taulah fanatik. Moal aya anyar teu ujung pulau baheula di robah teh di modif deui nya. ya heuh Moal aya modern lamun eueuh tradisi. eta Kudu menghargai anu baheula teh. Sabab nu anyar kan tentu rame dek naon. Teh pilon kana rumah tangga batur. Dijetot ku aing kitu. Benar ya, Bang? Sok aja dong ini teh diharap.
maneh we. Boleh tong kitu teuing. Nah, saya kan tuh. Siapa kamu? Maneh we. Si orang ngelak tuh. Urang nolak. Ya cek aing ge sia mah sori juga nu bogoh. Ya cek aing ge Aing 20 tahun katukan bener sekala laki nama geus insaf. Pokoknya ningali beungeut maneh anjir eta kuat ka dika seblak tulang beungeut. mahina cenah. Geuning bas molotot ka aing kieu mah meuni kana hate aing ngidep cenah. Oke, aya deuk segala. Radek, nah caca nurutan aing ya Botakun. Nah, aing kan dibotakeun ya. geus beak we goblok lain dibotakun cenah. Dibotakun. Mana mah ngareka teuing sia teh. Abong lengser dikerjut-kerjut kulit pipilueun juga lengser. Asli goblok geus kolot aing teh. Duduk dikerjut-kerjut.